Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak kelas 5. Kumaha hidup sarehat mugia hidup tiasa dipaparinan ku Allah kasehatan, dipaparinan ku Allah kanikmatan sarang dilancarkeun digampangkeun sagala rupina, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah barudak dina pangajaran ayeuna barudak tiasa tepang sareng Bapak Ibu guru kumargi masih dina kaayaan PPKM atanapi dina kaayaan pandemi COVID-19. Nah barudak langsung kitu Bapak bade ngaulang dina pangajaran bahasa Sunda nyaeta ngeunaan kaulinan. Urang Sunda boga rupa-rupa kaulinan barudak. Kaulinan barudak teh ngandung rupa-rupa ajen kahirupan diantarana wae ajen hiburan, ajen olahraga, jeung ajen masyarakat. Ayeuna oge hidup bakal diajar ngeunaan kaulinan barudak. Nah, tangtos kaulinan barudak teh aya seueur rupina. Nah, di antawisna nyaeta kaulinan cingciripit. Jadi dia sok saha ngacung nu osok ulin. Nyaeta ngaulinan cingciripit. Aya nu terang kumaha cingciripit teh mainkeunna ngaulinkeunna kumaha. Nah, kieu nya contohna ti Bapa. Cingciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare seuseuketna jol padalang mawa wayang jek nong. Nah lebah ngucapkeun jrek nong barudak pagancang-gancang otot curugna. Nah geus kitu mah barudak teh lalumpatan. Nah baheula kaulinan kieu teh sok dilaksanakeun ku barudak ti mimiti siang dugi ka sore ka salat asar. Ieu kaulinan teh basajan pisan. Cukup kutiluan atawa opatan tur carana gampang. Salah saurang namprakeun leungeun. Ari nu sejena neuneun curugna kana dampa leungeun. Nu ditamprakeun tea. Saenggeus kitu nu namprakeun leungeun teh ngawih kieu. Cingciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare seuseuketna jol padalang mawa wayang jrek nong. Waktu ngucapkeun jrek nong dampa leungeunna namprak tuluy dikepeulkeun. Ari tujuanna teh pikeun nyapit curug tea. Saha-saha nu kacapit curugna jadi ucing. Anu jadi ucingna kudu namprakeun dampa leungeunna bari kakawihan cingciripit. Nah barudak eta salah sawios contoh tina kaulinan barudak. Seueur kaulinan barudak anu sajena. Kaulinan barudak di Tetar Sunda kacidareana. Dina bagian ti heula geus dipandangkeun kaulinan cingciripit. Ayeuna urang medar deui kaulinan barudak nu sajena keur ngajembaran wawasan hidup. Nu kahiji aya congklak, terus aya encrak, tuluy aya engkle jeung sajabana. Ku hidup teang deui anu sakitu reana kaulinan barudak teh naon bae. Cing anu tiasa sebatkeun nya ditulis tina buku. Minimal 3 coba tulis naon rupa kaulinan barudak. Terus catet minimal 3 rupa kaulinan nya dina buku. Nah anu salajengna nyaeta ngalarapkeun kecap kana kalimah. Nah contohna aya kalimah dijieun. Asal katana teh dina kecap nyieun. Contoh kalimatna nyaeta ari congklak teh dijieunna tina kai. Bapa nyieun congklak tina kai. Nah ayeuna ku hidup pigawe cara contoh ya. Anu contohna di eusian. Nah anu contohna di eusian ieu aku hidup kedah deusian naon. Nah cobi desi. Nah unggal logak congklak di eusian ku kewuk. Barudak titik. Nah
cobi ku hidep pigawe cara contoh anu di luhur nyaeta naon kalimah asalna atau kalimah panyambungna. Itu pangajaran nu tiasa Bapak kapihatur. Hatur nuhun kana perhatosanana barudak ayeuna pidamel pigawe tugasna bahasa Sunda anu parantos di-sharekeun ku wali kelasna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.